Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah patepang deui dinten ieu, dinten Jumaah dina kaping 20 genep Juni 2026, insyaallah Jumaah anu barokah. Mangga urang kawitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna sanyana ari perkara jalma-jalma nu iman. Waktos harita nuju ngadamel farid di kota Madinah dina perang Khandaq dina tahun 527 Masehi ngadamel farid. Katingali jalma nu iman jeung nu teu iman. Nu iman mah husu digawe bari capek. Nu teu iman mah luhar loher ngaleos we eta katingali keur kaayaan kitu. Jelema nu husu digawe ngadamel farid sabab rek ngayakeun perang eta teh alladzina amanu jalma-jalma nu iman billahi ka Allah wa rasulihi jeung ka Rasulullah. Jadi didinya katingali jalma nu iman jeung nu teu iman. Saterasna wa idza jeung di mana-mana kanu bukti itu jalma-jalma nu akhlak mulia tegasna nu iman ma'ahu sartana Kangjeng Nabi Muhammad ala amrin kana perkara atawa kana urusan jami'in anu perlu bersama-sama atawa eta masalah teh perlu kebersamaan. Contona nyeun parit ngadamel masjid kumpulan rek ngayakeun acara jeung sajabana eta perlu kebersamaan, tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Tah lamun dina perkara perlu kebersamaan kitu gotong royong jeung sajamana lam yadhabu teu meunang init anjeun tina eta riungan hatta sehingga yasta'dzinuhu menta izin heula hu ka Kangjeng Nabi Muhammad waktu harita. Innalladzina sanyana ari jama-jama yasta'dzinuka anu menta izin ka anjeun Muhammad saur Allah ulaika ari itu jama-jama anu menta izin alladzina yu'minuna eta teh jalma-jalma anu iman billahi ka Allah wa rasulihi jeung ka Rasulullah. Jadi jalma-jalma anu iman mah teu ngaleos kitu wae, nu ngaleos kitu wae mah eta mah kalebet jalma munafik. Nyuhunkeun izin heula ka Rasul, nyuhunkeun izin heula sabab aya keperluan anu mendesak. Saterasna fa iza mangka di mana-mana asta'zanuka menta izin ka anjeun Muhammad libadin tina sawarehna itu jalma-jalma anu keur ngadamel parit waktu harita saknihim kalayan keperluan anu mendesak itu jalma-jalma teh. Contona istrina rek ngajuru atawa budak negeri atawa naon bae anu keperluanna teu bisa ditinggalkeun ku eta jalma-jalma anu nuju gotong royong fa'dan mangka kudu diizinan ku anjeun Muhammad saur Allah. Liman syi'ta kasaha wae jalma anu dikehendaki ku anjeun nyaeta anjeun ge langkung apa ka Kangjeng Nabi Muhammad teh nu kudu diizinan jeung nu teu diizinan. Ari kitu mah minta izin hayang balik capek cenah ieu geus teu kuat hayang balik tah eta mah teu perlu diizinan. Nu diizinan teh anu saknihim anu keperluanana mendesak teu tiasa ditinggalkeun. Minhum ti antara itu jalma-jalma umatna Rasul waktu sarita. Saterasna wastagfir jeung kudu mentakeun hampura ka Allah lahum pikeun itu jalma-jalma anu menta izin Allah ka Gusti Allah. Ya Allah hampunten itu jalma-jalma teh anu menta izin sabab mendesak istrina teu damang atawa istrina bade ngalahirkeun jeung sajabana ku Kangjeng Rasul dimentakeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sanyana ari Gusti Allah ghafurun eta anu maha pengampun rahimun sareng anu maha kasih sayang, anu maha penyayang. Jadi waktu sarita ketika Rasul ngadamel farid bade perang dina perang Khandaq
dina tahun 527 Masehi seueur jami anu ngalios tanpa izin. Jadi eta jami-jami anu ngalios tanpa izin mah katingali jalma-jalma nu munafik. Tapi ka ayeuna ge sami, upami aya perkumpulan, upami aya keperluan anu harus dikerjakan bersama, contohna naon bae royongan lamun ngaleos tanpa izin eta teh kade bilih kalebet jalma nu munafik. Jadi kudu husu digawe sabab eta teh upami katingalna husu serius eta teh kalebet jami-jami nu iman ka Allah sareng Rasulna dina mengerjakan amal-amal hade atawa amaliyah di kampung urang sendiri-sendiri. Jadi upami kana maksiat mah teu kedah ikut campur, ieu mah khusus kana hasanah, khusus kana ngadegkeun agama Allah Subhanahu wa taala tegasna agama Islam. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.